la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tesah salat lamun teu maca Fatihah. Babacaan Quran ieu adalah teu diwajibkeun wajib ain, tapi Fatihah mah fardu ain. Apabila teu bisa maca Fatihah bakal dituntut jaga dia yaumul kiamah. Saurang kudu bisa baca Fatihah dengan fasih. Usahakeun sapaseh-pasehna. Mumpung aya keneh kori-kori urang belajar Fatihah nu bagus. Mimiti bismillahirrahmanirrahim sab'ul mathani, 7 ayat anu terulang-ulang ulah datang ka teu bisa Fatihah, sebab alat komunikasi munajat antara urang jeung Allah adalah Fatihah. 7 ayat Fatihah, 7 lapis langit bumi, 7 lapis bumi, 7 sifat Allah subhanahu wa ta'ala, 7 aya penjelasan anak. Ternyata horenganan dengan 7 etalah urang bisa hampang awak mun dijabarkan sifat Allah tina kudrat iradat ilmu hayat sama basar dan sampai ke hayat na ieu bakal hampang awak urang, terasa lain diri urang, dibawa ku kudrat jeung iradat Allah, dibawa ku sama jeung basar Allah, dibawa ku kalam Allah jeung ku hayat Allah.